Lamun pamajikan Aang salingkuh, kade ulah wani-wani Aang ngajak debat jeung jelema nu geus kapanggih salingkuh. Rek Aang ngomong bebeledagan ngungkapkeun kakecewaan Aang ku emosi. Rek Aang bebeledagan ngungkapkeun gedena kanyaah Aang bari teu karasa cipanon teh ngucur. Nepikeun ka Aang gagauran ceurik balilihan ngomongkeun watirna kanu jadi sosok budak. Angger Aang moal meunang, nu aya pamajikan Aang pasti neneangan kasalahan Aang, ngitung kabeh ka kasalahan Aang, ngungkit-ngungkit deui kasalahan Aang demi nutupan perbuatan selingkuhna. Pasti pamajikan Aang nyamarkeun nepikeun ka nyumputkeun seolah-olah Aang nu salah, seolah-olah Aang nu jadi penyebab pamajikan Aang jadi wani salingkuh teh. Goblok.